Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti saku abdi tadi dijanjikan, abdi bade nge-review unit tipe Asoka nu aya di Mahaba Village. Ieu tipena teh di 4 hiji per 48 meter persegi gitu nya unit ieu teh. Diulang deui abdi, punten pance kapayun tadi kita tos ka film tadi. Jujuk melempeng wae pance mah. Duaan, yang pajak pance tetap. Jadi posisinya nepangkeun ieu abdi danu. Ieu pance salah satu from PIC atau nabi host nu aya di Mahaba Village, Kota Bandung. Kang Ani mohon. Kang Ani teh gaduk kameramen aya mah. Mohon. Ka mana tukang kameramen kita? Kok enggak ada? Kirang terang. Kirang terang. Geus dibahasna eta mah. Tah ieu tampak mukana agaduhan sabaraha ieu baca? 4,8 lebarna. Panjangna 10 ka pengker gitu nya. Spesifikasina mah ada ieu di nu kamar sabaraha hiji kamar tidur? Kamar mandi hiji, cakap minimalis berarti. Itu harganya tuh di 500 jutaan. 15. Tuh, nya di 515 teh cash gitu nya. Ieu mah kisaranana teh di 500 jutaan gitu. Kota Madia. Itu telepat dedanguan gitu harga sakitu di Kota Madia. Dua lantai deui. Dua lantai. Tapi da ieu teh unitna teh memang inennya. Inen put. Progresnya 4 dugi ke genep bulan. Sabaraha unit deui teh baca. Genep deui. Genep deui. Paminu alamana. Alamanna 2 deui. 2 deui. Janten bahkan pieu tadi teh sabaraha hiji. Nah, alamana 2 ieu genap. 500 juta sih dia di Bujang Enggal. Di Bujang Enggal. Kang survei ke lokasi. Itu orang coba yang tinggal lepet apa aja. Penasaran abdi gitu. Teh ieu carportna 4 meteran cekap ngenge sa mobil sareng sa motor nya. Mohon ieu tos aya taman. Ieu kitu tos ngenge granit itu panje. Lantai teh nya. Di granit teh genep 10 ka genep 10. Teh ieu ruang tamuna. Ieu ruang tamu cukup luas. Nya terus ngagaduhan jendela bukaan kalebet Kang Ani. Iga ngagaduhan jendela bukaan hiji ieu teh. Oh 2 sang itu nya. Dipayun guys. Ieu ka mana ti dieu pance? Nu handap heula we pakinten nya. Ruang tamuna cukup lebar. Ieu teh dapur pance. Ieu aya dapur. Dapurna privat dieu teh nya. Memang kamar mandi kambihan Kang ieu. Terus di custom. Oh, jadi standar makan jadi ke gua. Ini. Jangan kayak ibu bapak teteh akang jadi pada di custom seperti gitu biasa. Standarnya bangunan tipe Asoka, ibu bapak teteh akang meninggal videonya, enggak biasa dikomunikasikan di lokasi. Kami survei ke lokasi, nya dijelaskan. Tapi uningat tipe standar mah memang sadaya lagi rata-rata di custom. Jadi itu nggak dipasih anak nih. Meja dapurnya terus dipasihan, keren, wastafel, ini salah satu. Tapi iya tiap kamar mandi, tiap kamar mandi memang angin shower sareng klosetnya duduknya. Iya dapurnya, iya zamannya, akhirnya copi ke mana kita baca kaluhur, langsung kaluhur. Iya railingnya dipasihannya, railing kospri dipasihan. Jantan usaha ras nama standarnya kemakannya umur umur. Jadi dulu sok pancet dibayar. Saya mau kayak saya jendela bukaan, panggil pencahayaan dan tangga di ruang ieu geus bonus maksimal. Ka dieu heula bener. Zaman teh dina tipe standar teh dipasieun hiji. Tapi tos aya ventilasi, ieu dipasieun keramik sakieu. Terus aya shower, terus aya kloset duduk. Kamar utamana ieu nu ieu. Oh, di kamar utama. Di jendela cukup panjang ya teh. Sadayana ieu tilu jendela bukaan, ieu nu matinu warari. Ieu tampak payung. Tampak depanan tuh biasa tinggal. Oh iya. Biasa ninggal tetangga Stadion naon itu teh? GBLA nya. GBLA ka tinggal di dieu. Ieu salah satu kamar utamana, itu kamar merangkali jangan. Dar. Ieu kamar merangkali. Ya cerita minimalis gitu. Video aja ruangan balkon itu mungkin. Ini balkon atau itu masa next. Dah. Bawa dah. Nustana memang masih pance.
Iya. Dayanya. Dan namihan kamar mandi. Oh, Bisa tidak gitu. deh. Akhirnya orang jelaskan di nu janela agung nu tadi we lah. Jantan ke ibu bapak TTAK, direkomendasi bisa. Anu milarian buki di Bandung Timur, tepat di kawasan Cipadung, lebut kota Madia Baru. Iya, bumi teh konsepnya teh nyanat mak kumaha ieu panci. Minimalis modern. Sareng mau capilat. Mari kita di Calpi teh ka mana we? Di Pegunungan Malaya, City Light, kang di lampu kota gitunya wangi-wangi. Ieu unit tuh aya nya di antawisna. Ieu nu pangalitna unit tipe Asoka, tipena di 4 hiji per 48 meter persegi. Hargina di 500 jutaan ya promo. Bola di itu biak PR, HTP, tarik, mohon, lainnya gitu. Rio potongan, bersih bapak, diskon potongan angsuran 750.000 Per bulan selama 12 bulan. 1 tahun gitu. Dan cicilan kapanna gitu paminu pada nyana KPR gitu. Dan terkait promo, spesifikasi, harga, terasa daya tipe nu aya di Mahabab ini, iku abdi disimpan di bawah deskripsi video ieu. Kang Ani kunaon teu nyarios-nyarios kadang umplet-umpletan. Harga sami abdi disambung ke kupat anu kasebari hiji nya, tapi berarti kalinya aya itu ready stock itu, hanya ready stocknya. Nuju on progress tipe bagentilnya. Merilis sambilnya ninggal lingkungan sekitar anu nuju progres oke, aya musola nuju di progres. Aya musola. Sambil ninggal lingkungan terus ninggal progresna sambil ninggal anu tos diharapi di wilayah Muhammad Kidal. Iku abi disambung deui. Akhirnya kan kami pamit, Kang Ani pamit, pancake undur diri, tiga tambah gitu. Dia orang ninggal anu pas katilu. Jadi sambung deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai